Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya patepang deui sareng Bapa diajar basa Sunda. Dina danget ieu Bapa bade mendarkeun ngeunaan mikawanoh laporan kajadian. Mangga hidup sadaya tiasa titenan jeung regepkeun naon-naon anu bade dipedar ku Bapa. Hidup sadaya dina pangajaran ti heula di kelas 7 hidup geus tangtu diajar ngeunaan nulis jeung nyaritakeun pangalaman pribadi. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumabja. Dina pengajaran ayeuna mah urang diajar ngeunaan nulis jeung nyaritakeun laporan kajadian. Hidup tangtu kungsi ngalaman lumampah ka hiji tempat, boh ka tempat piknik, boh ka tempat sejena. Salila lumampah teh tangtu aya kajadian anu pikareseupeun, pikasieun, pikabungaheun, pikasrieun jeung sajabana. Dina contoh bacaan anu bade dibaca ku Bapa nyaeta laporan kajadian anu ditulis ku Yayan Sopyan ngeunaan ulin ka Cibulan. Anu mana dicaritakeun jeung saha inditna, kana naon inditna, jeung pagawean salila di Cibulan. Teu poho deui Yayan Sopyan oge nyaritakeun kaayaan nu aya di Cibulan. Mangga hidup regepkeun ieu pangalaman ngeunaan ulin ka Cibulan. Wilujeng ngaregepkeun. Ngojay jeung lauk di Cibulan. Geus mindeng kuring mah ka Cibulan teh salah sahiji tempat wisata anu kakoncara di Kuningan. Ari sababna unggal aya semah di luar daerah teh sok hayang bae dianteur ka Cibulan. Poe Minggu kamari umpamana kuring nganter bibi nu ti Purwakarta Birani ngaranna ka Cibulan. Birani nganjang ka Kuningan sakulawarga carogena Mang Danu jeung putrana we duaan Dani jeung Dina. Mempeng salse cenah hayang nyaho lauk dewa di Cibulan. Cibulan teh pernahna di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, jauhna ti kota Kuningan teh kira-kira 7 kilometer. Kaitung deket sakitu mah. Katambah gampang didongkangna deui, boh make kendaraan umum, boh kendaraan pribadi. Biasana mun rek ka Cibulan teh kuring mah sok kana angkot bae. Naik ti terminal Kuningan anu jurusana ka Cirendang. Tapi harita mah kana mobil Mang Danu. Jadi genepan sa mobil teh lantaran
Lanceuk kuring oge Kang Wildan hayangeun milu. Nepi ka Cibulan birani sakulawarga katempo araneheunana komo Dani jeung dina mah nempo lauk tinggu dibeg dina balong. Laukna baradag malah aya anu panjangna hampir sameter sagala. Lauk kancra bodas anu katelah lauk dewa tea. Lauk anu dianggap karamat. Ti bareto oge nepi ka ayeuna taya anu wani-wani ngala eta lauk. Komo anu wani-wani ngasakan mah sebab cenah sok aya matakna. Ceuk cerita rakyat didinya eta lauk teh tadi nama Ponggawa Prabu Siliwangi zaman kerajaan Pajajaran. Kusabab bahakana jadi raja nyadi supataan jaradi lauk. Anehna upama balong dikuras lauk teh ngariles ngaraleungit buka kamarana. Lamun balong nages aya cayan deui lauk teh ngarembongan deui bari jeung jumlahna angger. Di Cibulan aya 2 balong galede ngarendeng, hiji balong anu jero, hiji deui balong anu deet. Hiji deui we balong leutik anu aya sosorodotana. Tah dina balong anu deetna kuring Dani jeung dina ngarojai teh. Kang Dadi ngojainya dina balong anu jero. Ari Mang Danu jeung birina mah henteu ngarojai. Balong teh caina herang ngagenclang jeung tiis nyecep kana tulang. Tapi matak segar. Anu leuwih resep deui mah ngojai babarengan jeung lauk baradag. Lauk teh siga anu lalindeg tapi hese pisan ditewakna garilas. Upama hayang dipoto jeung lauk aya pawangna. Lauk teh ditewak lindeg ari ku pawang mah dibawa ka darat. Tah didinya urang bisa dipoto bari nangkep lauk. Malah upama hayang dicium ku lauk oge bisa. Teu beda dicium ku lumba-lumba wae. Ngan beda teh ari dicium ku lauk dewa mah pipi urang teh bari dikenyotan ku si lauk mayarna ka pawang saridona. Geus kitu mah lauk teh dilepaskeun deui. Henteu jauh ti balong aya tempat anu disebut Sumur 7. Saluyu jeung ngaranna didinya aya 7 sumur anu cenah mangrupa pantilasan Prabu Siliwangi. Kuring oge harita kadinya nganter birani anu panasaran hayang nyaho Sumur 7. Taya maksudna naon deui. Rengse ngurilingan lokasi Sumur 7 terus mulang nyimpang heula ka toko meser oleh-oleh khas Kuningan. Mirani meser peuyeum ketan sareng Jennifer candakeun ka Purwakarta. Alhamdulillah hidup sadaya tadi parantos ngadangukeun salah sahiji laporan kajadian anu diceritakeun ku Yayan Sofyan ngeunaan ulin ka Cibulan. Ayeuna pek tugas hidup nyaeta nyeritakeun pangalaman anu pernah kaalaman ku hidup tentang
pikaresepen, pikasediheun, pikaresieun, napi pikalucueun. Mangga kuhidap ditulis ngangge kertas folio tuluy kintunkeun ka Bapa. Hidap sadaya sakitu kapihatur anu tiasa disanggakeun ku Bapa. Kurang leuwihna nyuwun dihapunten kelawan di akhiran. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.